Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh masih keneh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyaeta ka Sarkum Katut Nyi Sawitri anu mana kiwari parantos resmi jadi suami istri. Eta hanca teh mitranya. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Sok kaparayun sadayana. Kasugri kaum dangu. Kaayaan alam harita beuki peuting samalah hawa karasana beuki tiis maneh nyacep. Sora angin anu tadi ngagelebug geus leler. Kitu deui sora ajag anu babaung ku ayeuna mah geus repeh. Kaayaan di luar sepi jempling taya sora anu kadenge lintang ti sora jangkrik. Gaang ditembak ku cari cangkas jeung bebenci anu reang di sarada sakumaha biasana. Wanci kitu teh si Aki Sarkum kitu deui Nyi Sawitri masih kene ngarobrol meuni uplek kawas anu betah. Nya barang nincak kana janari. Si Aki katempo geus merelekeuai. Sigana mah geus tunduheun antukna leos asup ka kamarna dug sare tibra. Kitu deui panganten duanana arasup ka jero kamar. Lantaran ku si Aki geus dimeunangkeun pikeun sare sagebrug sakumaha ilaharna salaki jeung pamajikan. Gek duanana dariuk dina sisi dipan tuluy atuh silih teuteup bari imut. Duanana kacidang ngarasa bagja. Geus kitu gap silih ceklan leungeun meuni pageuh kawas anu embung lesot. Nya kadituna mah geus teu kudu diomongkeun. Lantaran sararea oge geus bisa ngajudi kana naon anu kajadian di jero kamar dina mangsa peuting harita. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita 10 poe geus kaliwat tibasa Sarkum jeung Nyi Sawitri resmi jadi salaki jeung pamajikan. Kocapkeun dina hiji poe kira wanci pabeubeurang. Panon poe tembong geus luhur langit bengras taya aling-aling sabengras hate Nyi Sawitri jeung Sarkum.
Manuk raricit di sarada patembalan jeung baturna bari pating aracolog pating geleber dina dahan. Angin leutik ngahiliwir hawana karasa tiis matak seger kana awak. Tangkal jauh dauna pating arulang kawas anu keur ngagupayan. Dina kayaan kitu, Sarkum jeung si Aki keur dariuk di tengah imah samala si Aki keur melenyun udud bari nyarande kana tihang. Dihareupeun cai kopi ngebul keneh dibaturan ku Seupan Huwi jeung Cau Ambon sasikat meuni garede. Sedengkeun Nyi Sawitri mah keur beberes di dapur ngentepan wawadahan anu kakara meunang ngumbahan. Jang, kawasna mah geus cukup ayeuna mah. Si Aki ngemimitian muka carita beri terus ngenyot padudan. Taon teh Aki anu tos cekap teh. Tanya Sarkum bari neuteup. Da puguh can ngarti kana maksudna si Aki. Kieu Jang. Nyaha kira-kiranya geus sabaraha poe ti barang hidup datang ka dieu? Geus aya kitu kanya 2 minggu. Aya Aki. Samalah numutkeun etangan abdi mah. Tos aya kana 16 dintenna aya di dieu teh. Tapi daraosan mah asa nembe kamari. Ceuk Sarkum ngawalon kana pananya si Aki. Teu karasa geuning waktu teh majunya. Laras Aki memang teu karaos. Pamisah lajengna kumaha maksud Aki teh? Kieu Jang. Sigana geus waktunya ayeuna mah pikeun hidup balik ka lembur, pikeun ngajalankeun deui kahirupan sakumaha biasanya. Janten abdi teh kedah wangsul Ki. Nya kitu. Tapi omat ulah salah harti. Ngomong kitu soceh, Aki mah lain ngusir atawa embung kacicingan ku Ujang. Tapi apan hidup teh hayang jadi jelema beunghar teh lain. Sumuhun laras kitu pisan Aki. Lamun kitu mah berarti Ujang teh kudu gancang mulang deui ka lembur. Sarata jalankeun usaha sakumaha biasanya. Nya kana nyaon bae gumantung kana keahlian Ujang sorangan. Jeung na deui apan Ujang teh boga keneh kulawarga di antarana indung jeung adi anu pasti geus lila nungguan. Sareta moal salah tangtu ngarasa hariwang lantaran Ujang teh eueuh balik sareta eueuh beja-bejana acan. Ceuk si Aki ngajurungkeun ka Sarkum sangkan balik ka lemburna. Ngadenge kitu Sarkum ungut-ungutan tanda ngarti. Da puguh ari hate masarua Sarkum oge geus hayang balik ka lemburna. Pangpang nama inget ka maanah anu jadi indungna. Laras Aki rupina mah moal lepat tangtos pun biang teh bakal hariwang. Margi harita abdi teh teu wawartos heula. Lantaran bakatku baluweng. Nya kumaha lamun abdi wangsul ka lembur? Beut rada bingung ieu teh. Margi saur Aki tadi apan kedah ngamimitian deui ngajalankeun usaha kana naon bae. Tapi nah hati mana modalna atuh? Apan kauning ngaku Aki oge lamun abdi teh sagala teu gaduh. Estuning matak bingung. Kumaha ta lamun tos kitu kedah ka mana abdi nabut atos kanggo modal? Kitu ceuk Sarkum bangun anu bingung. Tapuguh nya lamun manehna mah sagala teu boga. Boro-boro keur modal keur dahar sapopoe oge eueuh. Jang Sarekum. Geus teu kudu bingung ku masalah eta mah. Soal modal engke oge bakal dibahanan ku pamajikan Ujang. Leres Kang. Tong ngaraos bingung ku pasoalan eta mah. Kanggo modal akang mah ku abdi oge tangtos bade disayogikeun. Ceuk Nyi Sawitri harita norojol ti lawang dapur geuk diuk gigireun Sarkum. Nya nuhun atuh Nyai pami kitu mah akang bunga. Tapi kumaha lamun akang wangsul ka lembur? Teu nanaon dikantunkeun ku akang.
Margi urang teh tangtos bakal papisah. Tapi akang sanes teu hayang ngabantun Nyai. Samalama wegah lamun paanggang. Tapi nyadalah di kumaha sabab ku ayeuna macan mampu akang teh sangsara keneh. Sasatna cicing oge nyiruruk di imah batur. Tah kitu Nyai. Kitu ceuk Sarkum bari neuteup ka bojona. Munggu hatena ngarasa berat lamun seug kudu papisah jeung Nyi Sawitri. Da puguh maranehna teh kasebut anyar kawin keur meujeuhna sono bogoh. Ari heug ayeuna kudu paturai. Kang Sarkum, kami akang bade wangsul kalamburnya mangga abdi teu kaabotan. Margi abdi oge ngartos kana kaayaan akang ayeuna. Tapi engke dina waktos sataun saupami kahirupan akang tos aya kamajengan, kedah enggal mapageun abdi ka dieu. Tak kitu Kang. Nya mangga Nyai ari kitu mah. Tapi naha meuni kedah sataun. Nya teu naha Kang. Mung kedah sakitu bae waktosna. Supados akang siap heula sagala rupina. Sawios teu kedah salempang sanaos urang ayeuna kedah paturai. Tapi abdi janji saja satya ngantosan akang. Nuhun atuh Nyai. Mangga ari kitu mah akang oge satuju. Tah engke dina waktu sataun ku akang tangtu Nyai baris dipapageun. Walon Sarkum teu loba diomong sarta satuju kana caritaan bojona. Sabab lamun seug dipikir memang bener Sarkum teh can siap pikeun mawa Nyi Sawitri ka lembur. Da puguh imah keur tempat cicingna oge teu boga. Jeung deui tangtu moal mata kade samalah geus pasti bakal ngadatangkeun pasoalan anu anyar jeung Nyi Sarah. Lamun heug kanyahoan ayeuna Sarkum geus kawin deui ka awewe sejen. Nya geus meunang kaputusan kitu mah. Satuluyna tiluanana terus ngarobrol sagala dicaritakeun sempal guyon gogonjakan suka bungah galumpira. Mitra kaum dangu, kocapkeun poe isukna wanci haneut moyan. Sarkum geus sagedang dan papakean saring setda puguh rek nyorang lalampahan anu kawilang jauh. Samalah teu poho ku Nyi Sawitri dibekelan timbel jeung kadaharan sejena keur di perjalanan. Kitu deui duit keur modal oge dibere anu gedena 20.000 keur modal usaha. Saenggeus sagala rupana kawilang tarapti, jeung sanajan hatena ngarasa berat oge. Sarkum akhirna kapaksa kudu amitan ka si Aki jeung Nyi Sawitri anu jadi bojona. Aki, permios ayeuna abdi bade ka lembur. Hatur nuhun pisan kana sagala kasayan salira Aki. Sarengna deui abdi mundut ti hapunten margi rumaos tos ngerepotkeun sareng ngariweuhkeun. Sarkum harita amitan bari song munjungan ka si Aki. Brayang geura injit ka ditu ku Aki didoakeun. Muga-muga anu jadi cita-cita ujang gancang laksana. Tapi kudu ingat sagala rupa anu kajadian di dieu ulah diucah aceh kanulian. Lamun seug aya anu nanya, jangan we alesan anu sejen. Nya kumaha bae eta mah pikiranku sorangan. Sok kaditu geramiang kadecing aci-aci di jalan. Jawab si Aki bari nepakan kana tak-tak Sarkum. Geus kitu ret Sarkum ka bojona. Nyai, akang permios di kantun heula nya. Mugia sabar ngantosan. Mangga Kang wilujeng angkat. Kade ulah hilap ka abdinya. Walon Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina anu rek miang. Nya moal atuh Nyai. Akang mah moal hilap ka salira anu geulis bojo akang. Doakeun akangnya sing lancar dina ngajalankeun usaha. Ngarah urang enggal tiasa sasarengan. Ceuk Sarkum daria pisan bari neuteup ka bojona. Ngadenge kitu Nyi Sawitri unggeuk gap duanana sasalaman meuli pageuh. Keur sakedapan silih cekel. Tapi teu kungsi lila saterusna mah Sarkum harita ngaleos indit lempang salse ninggalkeun eta tempat. Dijajabkeun ku paneuteub si Aki jeung Nyi Sawitri nepi ka ngilesna.
Sarkum ku harita mah geus teu sieun deui nyasar, lantaran geus apal jalan kaluar ti pileuweungan. Geus Nyai teu kudu dipelong bae. Salaki hidup mah jagos indit balik ka lemburna. Tapi ulah salempang lantaran engke oge lamun geus nepi kana waktuna nincak ka nyamangsana. Tangtu bakal datang deui ka dieu pikeun mapakeun hidup. Samalah kahareup hidup bakal bisa hirup babarengan di pilemburan. Jadi ku ayeuna mah wayahna we kudu sabar. Ceuk si Aki bari ngareret ka incuna nu keur molohok. Panonan neuteub jalan satapak anu cikeneh diliwatan ku Sarkum salakina. Aki, nah teu tiasa lamun seug abdi ngiring Kang Sarkum ayeuna. Nya teu bisa. Lantaran Aki moal ngijingan. Aki hariwang lamun Nyai milu ayeuna sok bisi matak jadi pimasalaheun. Kawan tu kahirupan di lembur mah tangtu beda pisan jeung kahirupan urang sapopoe. Kulantaran kitu hidup masih keneh perlu diajar cara hirup kumbuhna manusia anu umum. Ya upama dina tata bahasa, sopan santun, tata krama, tingkah laku. Kitu deui kadaharan. Nyai kudu bisa sarua jeung manusia biasa. Ulah katingali beda jeung anu reha. Dan cara naon bisi matak nyurigakeun. Kumaha lamun seug engke kanyahoan ku batur, saha Nyai anu sabenerna. Jadi wayahna keur saheulaanan mah nya kudu daek cicing di dieu. Engke oge lamun geus nepi kana waktuna, tangtu ku Aki oge bakal dijurungkeun. Kitu ceuk si Aki ngomong nadaria. Ngadenge caritan kitu Nyi Sawitri ukur unggeg sarta teu nolak kana sakabeh caritan si Aki. Sabab manehna oge sadara pisan nya saha dirina anu sabenerna. Saterusna Nyi Sawitri asup ka jero imah, dituturkeun ku si Aki gek dariuk di tengah imah. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan si Aki jeung Nyi Sawitri anu dumuk di pileuweungan. Kitu deui lalampahan Sarkum anu keur aya di setengahing perjalanan rek balik ka lemburna. Urang teundeun sakedeung tunda sakedap ka hareup insyaallah baris kasamper deui. Ayeuna urang malikan deui caritaan anu geus lila katunda. Nyaeta kayaan di lembur Cibubuay, utamana kama Anah jeung Titin anu keur kacida bingung. Lantaran geus 3 poe Sarkum leungit sarta eueuh beja-bejana. Samalah geus padaneangan ku batur salembur, kitu deui geus dilaporkeun ka pihak kapolisian. Sarata dibarantuan neangan tapi keukeuh. Usaha teu mawa hasil. Nencak kana poe kaopat kalima, Sarkum tetep lebeng teu kapanggih. Nya atuh harita jadi timbul rupa-rupa sangkaan. Aya anu nyebut Sarkum geus maot nelasan pati sorangan, alatan nyeri hate kubah ijon mitohana. Kitu cenah nurutkeun omongan batur mah. Nya kulantaran Sarkum eueuh bae raratan. Antukna anu nareangan teh jadi bosen jeung carapeun. Maanah jeung Titin sok sanajan nya oge sedih jeung nalangsa. Tapi ku ayeuna mah geus pasrah kana nasib anu tumiba. Tapi tepatot ngadoakeun ka Sarkum sangkan aya dina kasalamatan. Sok sanajan di mana bae ayana. Da puguh maanah mah masih ngarasa yakin lamun Sarkum anakna masih keneh hirup sarta aya keneh di kieuna. Ngan teuing keur aya di mana. Kocapkeun Nyi Sarah, kayaanna teu jauh beda jeung maanah. Atena sedih jeung hariwang ka Sarkum salakina. Sapopoena sok rajin huleng jentul kawan teu loba pikiran. Ngan untung masih keneh kabeberah ku barudak anu 3 anu tangtuna kudu diperhatikeun sagala rupana.
Mitra kaum dangu kacaritakeun dina hiji poe harita wanci pabeberang. Nyi Sarah keur diuk ngahuleng dina bangku sorangan. Bari ningalikeun barudak anu keur anteng arulin di pipir imah handapeun tangkal buah anu ieuh. Dauna ngarumpuyuk buahna leubeut ngagarantung mata kresep. Kawasna keur meujeheun narujakeun. Nyai tong sok ngahuleng wae ari taun teh pamali. Ceuk si Ambu panona melong ka anakna anu harita katempo keur diuk bari malaweung. Barang ngadenge kitu puguh Nyi Sarah nu keur anteng ngumbar lamunan ngarenjag terus ngalieu ka indungna. Ari Ambu, nah meuni sok ngareurewas ka abdi teh. Walon Nyi Sarah bari neuteup ka indungna anu keur nangtung hareupeun lawang dapur bari ngajingjing ember ka karabalik ti pancuran. Ambu mah teu ngareurewas. Ngan hidepna we eta mah anu keur anteng ngalamun. Geus tong loba teuing anu dipikiran bisi mata kering. Kudu nyaah kana awak. Sarta kudu inget ka barudak. Lamun hidup hegering geus pasti bakal nambahan kariweuh. Sok kaditu mending geurana hurcai. Bisi si Abah kaburu balik. Ke Ambu mah rek salat lohor heula jeung deui itu ulah poho jahitan popoean. Baju barudak geus gararing bisi ragragan katebak ku angin. Ceuk indungna bari ngaleos asup ka jero imah. Sok nunda ember di dapur terus kebat ka kamar darek disalin terus salat lohor. Ari Nyi Sarah jung nangtung terus asup ka dapur rek naheurcai. Cul barudak di pipir da geus biasa sok arulin di dinya tara ka mana-mana. Bareng jeung kitu kadenge sora Panji jeung dua adina recok ngaromong. Bari sareuseurian. Teu lila Nyi Sari anakna anu kadua ngaleos rek ngala kekembangan. Ari jang Panji keur nyo'o mobilan teu jauh ti Nyi Asmi adina anu pangleutikna. Bareng jeung kitu dina dahan buah anu luhur samalah rada buni katutupan ku dauna anu nguyupuk. Aya hiji makhluk anu keur ngintip ngawaskeun ka handap. Panona bolotot mencrong letahna nyagak lelelan matak sieun. Ari awakna panjang aya kana 3 meter maleuwih. Rupana lestreng hideung semu herang. Tete lah gening eta teh orai hideung anu keur nyampai gedena sarua jeung pigeulang leungeun kolot. Lalaunan orai teh terus nyorosod turun ka handap mapai tangkal ngadeuketan ka Nyi Asmi anu keur anteng ulin nyo'o kekembangan. Beuki lila eta orai teh beuki handap. Sorana kadenge hos-hosan mata kreuwas. Jang Panji kaget ngadenge kitu teh. Nya terus ngareret ka tukang barang breh pugu bae meuni calangap. Jajantung daratug awakna ngaleper. Lantaran orai teh geus deukeut pisan ka pelebah adina anu keur diuk. Sacara teu sadar Jang Panji ngagorobok tarik bakat ku sieun. Sarta salempang ka adina bisi dipacok ku eta orai. Asmi, awas aya orai. Kitu ceuk Jang Panji ngagorobok. Tapi tuani ngadeuketan samalah terus mundur ka tukang da pugu sieun. Ari Nyi Asmi meuni ngagurubug ngadenge kitu teh reuwas jeung teu ngarti kana caritaan lanceukna. Lantaran leutik keneh. Nya terus bae harita ngalieu ka tukang tuluy cengkat. Tapi bareng jeung kitu ukur ngan sakilat si orai teh kecok. Macok pas kana pelebah beuheung Nyi Asmi. Saharita budak teh ngoceak tarik pisan tuning mata kuatir sorana kadenge ka jero imah. Ukur ngan sakitu gorowokna Nyi Asmi. Saterusna awakna ngarumpuyuk tina taneuh. Kocapkeun Nyi Sarah anu keur aya di dapur barang ngadenge anakna ngajerit. Kacida pisan kaget sarta teu loba mikir korejat berengbeng lumpat muru ka pipir. Red ka Jang Panji anu keur ngajanteng nangtung bari calangap awakna ngaleper. Red ka Nyi Asmi anakna. Gebeg Nyi Sarah reuwas lantaran nempo anakna geus ngajoprak dina lemah. Asmi, hidup kunaon anak king? Beretek Nyi Sarah lumpat muru ka Nyi Asmi. Brek diuk krawek kana awak anakna terus disangkeh bari digulang gaper. Asmi, kunaon hidup teh? Kunaon anak king? Ceuk Nyi Sarah bari ngagugulung anakna. Red kana beuheungna breh katempo aya tapak anu ngagegel tapi teuing ku satonaon. Red kana beungeut budak katempo jadi geuneuk.
sarta bahamna ngaluarkeun budah. Puguh bae Nyi Sarah soak campur jeung heran naha naon anu geus tumiba ka anakna. Nyi Sarah samar pola samarampa, sarta teu nyaho naon anu kudu dilakukeun. Nya bareng jeung kitu torojol Ambu Uneh nyampeurkeun bari hari weus-weus. Aya naon Sarah, aya naon? Tanya Ambu Uneh bari nyeklan sampingna anu rek morosot. Da puguh tadi rusuh. Si Nyai Ambu, si Nyai. Tembal Nyi Sarah bari rawah riwih ceurik. Nya kunaon budak teh kunaon? Duka atuh Ambu da barang abdi ka dieu teh tos kieu. Asmi Nyai anak king incun ini kunaon hidup teh kunaon? Ceuk Ambu Uneh bari rumpurampak kana awak incuna. Tapi sabot kitu kadenge teu jauh ti dinya aya anu ngorosak. Nyi Sarah jeung indungna duanana bareng ngareret barang breh tete la orai hideung ngagulusur terus muruk kanu bala. Nyai geuning orai. Ngadenge caritaan kitu Nyi Sarah kalah calawak teu bisa ngomong nanaon. Kawan tu bakat ku gempeur soak ningali kanakayan anakna anu matak pikawatireun. Tolong! Tolong! Ambu Uneh harita jejeritan menta tulung ka tatanggana. Sorana tarik mata kreuwas anu ngadenge. Teu sakumaha lila. Torojol Mang Udung anu kaparengan ngaliwat geus kitu jol deui Oding jeung Nyi Oneng anu imahna teu pati jauh. Nya geus kitu mah ngagimbung di pipireun imah Bah Ijon. Samalah bari recok ngaromong silih tanya jeung baturna. Aya naon cenah da puguh sararea oge can aya anu nyaho. Aya naon ieu teh Ambu? Aya naon bade mata kreuwas? Mang Udung tumanya ka Ambu Uneh anu keur garosing sat teu puguh urus. Jang Dudung itu incu kuring kawasna mah dipacok orai. Jawab Ambu Uneh bari nuduhkeun ka incuna anu keur digugulung ku Nyi Sarah. Kumaha? Dipacok orai? Nya dipacok orai jiga nama sok geura pariksa. Nah aya orai di mana menibet asa aneh? Ceuk Mang Dudung gog cingogoret ka Nyi Asmi anu keur ngulampre sarta terus dipariksa kalayan apik. Breh katempo dina beheungna aya tapak sihung orai. Kumaha Mang? Nah nya budak teh dipacok orai? Tanya Oding anu harita geus nagog gigireun. Samalah anu sajena oge geus ngariung terus ngarogrog ka Nyi Sarah. Anu keur ceurik bari ngagugulung anakna anu geus ngalempreh tempes-empes. Moal salah kawasna mah bener ye budak teh dipacok orai Jang Oding. Sok geratah ilikan tabak kegelda. Jeung deui eta beungeut tabet jadi geuneuk sarta ngabudah. Geus tangtu eta teh akibat peurah orai anu mati. Tapi nah orai naonnya? Jawab Mang Udung bari mariksa kayaan Nyi Asmi. Puguh orai hideung Jang Udung, tapi duka orai naon da meniles treng hideung semua herang. Tuh tadi oraina ngagulusur ka belah ditu kanu bala kawasna ayeuna oge aya keneh di dinya. Ceuk Ambu Uneh bari tutunjuk ka pelebah ngaleorna orai. Lamun kitu mah ulah diantep eta orai kudu beunang. Sabab lamun henteu bisi matak macok kanu sejena, hayu urang teangan eta orai teh, terus urang kepung ku sararea. Ceuk Oding harita sumanget pisan ngajak ngepung orai kanu araya di dinya. Ya bener sok kadinya kepung Jang Oding. Ade kudu nepi ka beudang. Tapi Mang moal milu lantaran rek nulungan ieu budak. Sabab kudu buru-buru dibawa ka rumah sakit. Nya sok atuh buru bawa bisi kaburu lair teuing. Nya geus kitu mah Udung harita terus ngaleos balik heula ka imahna. Ari maksudna rek nyokot mobil bak anu biasa sok dipake narik sayuran ka pasar. Ari Nyi Sarah terus mangku anakna dibawa ka jero imah. Dituturkeun ku Ambu Uneh jeung sababaraha urang awewe tatanggana anu dareukeut. Sedengkeun Oding jeung sakur lalaki anu araya di dinya. Harita terus bae ngasruk kanu barala jeung marawa pakarang. Aya anu mawa bedog, halu, rancatan, popongkol jeung rea-rea deui rek ngarepung orai. Kacaritakeun di jero imah. Kayaan Nyi Asmi estuning mata kuatir. Harita pada ngariung jeung pada ngagugulung. Peungeutna geuneuk bahamna ngabudah. Panona peureum awakna geus leuleus ngalempreh taya tangan pangawasa.
Ari Nyi Sarah teu eureun ceurik kitu deui ambu uneh. Sedengkeun Nyi Sari jeung Jang Panji ngan ukur aralohok ningalikeun kawas anu kasima. Da puguh bakat kureuwas ningali kayaan adina. Teu sakumaha lila, torojol Mang Udung dibarengan ku Pak RT anu kakara balik ti kebon. Ayo Nyai, budak teh urang bawa ka rumah sakit. Tuh mobil geus aya di sisi jalan. Ayo gancangan. Ceuk Mang Udung harita ngomong ti lawang panto. Ya hayu atuh Mang. Jawab Nyi Sarah kerawak mangku anakna. Jung nangtung hayang geura indit. Ke heula Nyai. Cing Mang hayang nyaho heula nah kumaha kayan ieu budak teh. Eta geuning maneh ngalempreh kitu. Ceuk Pak RT barigap kana pigeulang leungeun Nyi Asmi sareta dipariksa apik pisan. Disaksian kuno araya di dinya. Geus kitu gap kana dadana dirasakeun keteg jantungna. Sajongjongan Pak RT ngahulang. Sabab jantung Nyi Asmi teh geus teu karasa ketegna. Be, nah bener gitu ye teh. Pak RT lalaunan ngagreuneng ngomong sorangan. Hatena kacida pisan reuwas. Kumaha Pak RT? Naon anu bener teh? Tanya Mang Udung bari mencerong ka Pak RT. Kitu deui Nyi Sarah. Ari ambu uneh jeung sakura nu araya di dinya, jajantungna kabeh ratug tutunggulan. Palaun Nyi Asmi teu katulungan. Lantaran katempo ku sararea kayaan geus parena. Mang Udung, cing sok kadinya gancang pariksa sakali deui cing taliti. Sabab bisi kuring salah. Sok buru kadinya pariksa Mang. Ceuk Pak RT bari ngareret ke Mang Udung nitah mariksa kayaan Nyi Asmi. Lantaran hayang leuwih yakin kana hasil papariksaanna tadi. Kawan tu Pak RT teu bisa lalawara ari sabab sieun salah. Nya teu talangke harita dipariksa deui kalayan apik jeung taliti. Sanggeus rengse Mang Udung rumenghap narik napas panjang. Terus ngareret ka Pak RT, ka ambu uneh jeung ka Nyi Sarah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ceuk Mang Udung bari ngusap beungeut. Atena milu sedih jeung nalangsa. Nya barang ngadenge Mang Udung ngomong kitu, sakura nu araya di dinya eueuh anu teu ngaranjung. Da puguh sararea oge geus ngareti kana maksudna. Naon maksudna Jang Udung make jeung ngomong kitu? Nah ieu budak teh geus paot atawa kumaha? Laras ambu kitu. Numutkeun pamariksaan sim kuring mah tuang putu Nyi Asmi teh tos pupus. Mangga bae taroskeun ka Pak RT. Ceuk Mang Udung tuluy ngareret ka Pak RT. Sedengkeun Pak RT unggeg terus tungkul bangun sedih. Sedengkeun Nyi Sarah ukur olohok bari ramisak ngadenge kitu teh. Asa teu percaya kana dedengeanana. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ceuk ambu uneh terus ngarangkul ka incuna anu keur dipayang ku indungna. Pak RT jeung anu sejena ampir bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Menireang patembalan. Sedengkeun Nyi Sarah barang narima kayaan sarupa kitu, tuluy segruk ceurik ngabangingik. Hatena nyeri jeung peurih anu taya hinggana. Samalah saeutik oge teu nyangka lamun dina poe harita bakal kalengitan ku anakna. Nyai Asmi anak king anak emak. Dedah teuing hirup teh kudu ngalaman nasib anu kawas kieu. Ampura anak king lantaran rumah sanggeus taledor teu bisa nalingakeun anu jadi anak. Nyi Sarah ceurik ngagukuk bari ti kekereket nangkep awak anakna anu geus taya nyawaan. Sajroning ceurik teh hatena ras inget ka Sarkum salakina. Duh, Kang Sarkum, nah di mana ayeuna Akang teh? Gancang balik, ieu si Nyai anak kurang maot Kang Sarkum.
Tulungan abdi Kang lamun kuasa kieu-kieu teuing nasib teh. Kitu sasambatna hate Nyi Sarah. Leng sirahna karasa lieur tetempuan asa karoneng. Bumi alam asa muter resa tuluy nangarumpuyu kapiuhan. Sareta geus teu inget di bumi alam. Nempo kitu Mang Dudung rikat newak awakna. Da puguh bisi labuh ari budak anu keur dipangku gancang dirauh ku Pak RT. Terus bae digolerkeun dina samak sakalian dirurub ku samping kebat. Terus pada ngariung ku sararea. Ari Nyi Sarah pada ngagarotong terus disarekeun di kamarna. Kaayaan di jero imah meuni rame mitra. Loba jelema meuni heurin. Bareng jeung kitu torojol bah ijon anu kekara datang ti kebon. Nempo di imah loba batur nya puguh bae meuni olohok mata sibeuteun. Tapi teu lila terus sasaladak asup ka jero lantaran panasaran. Aya naon ieu teh naha make ngegarimbung di imah Abah? Meuni sok macak reuwas dah aya naon ieu teh ambu? Bah Ijon mah kaporotan. Ampun Bah Ijon. Jak mitra ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.